Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad atau ofisial di mana wae hayan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih kene tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Giwang, ayeuna kantun bagean anu ka 20 genep nanya pamiarsa. Di dongeng si Giwang mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah di Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ning hilap di like di komennya nu saseur-seur lainna naon mamang masuk bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Seueur lah media sosial anu biasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang. Atuh ngarate nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Giwang bagian anu ka 20 genepna. Kumaha salajengna? Sorot cikopina, mitot simutna, paganira tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah zalan. Tumpak dung dung tes. Para wargi sadayana, bulan di awang-awang mecaang mabrak lantaran harita teh kaparengan kercaang bulan purnama tanggal 14. Eta bulan cahayana nyaangan kan aleutan serda dua landa anu keur ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyentang pina bari tarumpak kuda sejamuru ka pilemburan. Kalong-kalong ating gaya abag di awang-awang marangan baranangna bentang anu pating kartip narembongan, tapi lain dina harti sukarela nganter ka eta kaum panjajah anu baris ngaranjah ka pilemburan. Tapi eta mah gambaran-gambaran tina perasaan rahayat lemah cai anu miharep eta kaum panjajah gancang ancur atawa bisa dielehkeun terus nyerah sarta marulang deui ka nagara. Meh sapangeusip pilemburan harita taya anu sare tibra nganti kabeh oge kana kadatangan para kompeni anu memang bakal datang. Da maraseta anu keur sare tibra jadi asa kaganggu kunu rariweuh di antarana ku pribumi anu boga imah. Riweuh teh lantaran keur mindah-mindahkeun beas ti gewah kalawang panto supaya angkena teu hese nyopot nalika para kompeni geus datang. Aya naon ieu teh atuh mang? Aya naon? Ngasa kuriweuh-riweuh teuing aya naon ieu teh? Cek da maraseta ngelol ti jero kamar bari menerkeun calanana katut buukna anu karusuh.
pribumi lalaki anu boga eta imah ada gancang nembang. Duh Den, wangi ieu teh bakal aya Walanda badannya aku peti. Kumamang katut si bibit nya langsung we disiapkeun beas pare sareng nu pokok sanesna anu bakal ku Walanda dicarokot. Jadi hambura we sarena jadi kagandengan, kaganggu kitu taden. Cek pribumi nu lalaki ngajawab kalayan dari da maraseta tembong jika anu ngamuka kaget. Aya Walanda ka dieu. Aing jeung aya Walanda ka dieu sagala. Si Romlah kudu gancang dibawa indit imah ieu patempatan. Bahaya. Cek da maraseta gancang asup deui ka jero kamar. Laju mangku Nyi Romlah anu keur ngalempreh dempes-empes. Sing horeng tadi nalika Nyi Romlah geus sare tibra di jero kamar menang merenahkeun pribumi. Da maraseta terus lilir tina sarena bari gancang nyamperkeun ka jero kamar. Da tadi nama da maraseta teh sarena oge di tengah imah sorangan. Jeung pangna da maraseta asup ka jero kamar teh lantaran teu kuateun ku tiris. Mereka beneran aya keneh ramuan tipung panghudang birahi. Urut tadi beurang nya kuda maraseta gancang dimangpaatkeun. Bubuk ramuan panghudang birahi terus dioleskeun kana palebah liang irungna Nyi Romlah sangkan kaseus. Eta ramuan teh memang mati, lain bae kudu dicampurkeun kana dahareun sangkan kadar ku korban. Tapi ku cara sejen oge teh tela bisa. Nyi Romlah anu keur sare tibra oge ngaradak lilir hayang aya nu ngarungrung. Pribumi lalaki halisna tembong kerung meh tepung waktu ningali Nyi Romlah di pangku kuda maraseta arek dibawa indit ninggalkeun eta patempatan. Pribumi awewe nama anu keur ningalikeun we harita teh bari jeung kerung. Pok deui harita anu boga imah nyarita. Duh Den, bade ka mana? Sanes nuju kulem eta deui si Nyai bet di papangku kitu. Bade terasi cenah ka mana Den? Cek pribumi nu lalaki. Kumanya pinuh ku kaheran. Jempe pribumi mah tong loba tatanya. Dewek ayeuna rek indit ieu. Awas tong wujudnya bisi dituluk imah teh ku dewek deul. Cek da maraseta ngareret sakedeung terus ngagedig indit muru ka jalan tukang. Anu boga imah dua nanangan ukur bisa silih teuteup di barung jeung gogodeg. Manehna sambarangan teuing ngampihan jelema teh. Cek nu boga imah anu awewe. Atuh ari teh nyaho kudu dikumahakeun manehna. Karunya we maranehna peda kapuntingan di jalan. Nya diampihan we ku kami teh tidak asup. Tapi geuning kalaka kitu sikepna ka urangnya. Ngancam-ngancam arek ngaduk imah sagarupa lamun gujruk. Nya ngan kami mah leuwih heran puguh oge manehna. Ongko cenah Nyi Romlah ngakuna lain pamajikan eta lalaki. Tapi eta si da maraseta berjadi sare di jero kamar geuning sagebluk. Heuk manehna heuk. Tong pikiran batur ah. Eta lalaki mata kitu oge lain laki bener meureun. Si Mamang gancang nempel. Ih, lain kitu manehna. Kami mah karunya we ka eta awewena. Buah-buah digunasika atawa diperdaya sangka nurut ka manehna. Si Mamang katingali ngahulang sakedeung. Alah, oge nya manehna. Man urang mah da kumaha atuh. Teu bisa nulungan. Tungtung nama anu boga imah duana terus pating haruleng mangkarunyakeun ku Nyi Romlah mun seug teh bener kitu nasibna. Sedengkeun da maraseta anu harita indit ninggalkeun imah pribumi. Tembong keur leumpang ngahaja mapai jalan kalangan sawah.
beras ke kebon tangkil didinya aya saung leutik tapi manenan teu kungsi eureun kebat bae lumampah neangan tempat anu sakirana bakal aman tur meren. Jalan pasawahan teh memang caang harita mah sebab kacaangan ku sinar bulan purnama tanggal 14. Alhamdulillah. Jaka satria anu keur cicing dina luhur dahan tatangkalan bari harita teh nyieunnan pusaka Rusia meunang ngeutekan bahanna tina dahan kai ku peso balanti anu seut gesan nyerang musuh ti kajauhan. Langsung ngarasa kaget waktu ningali hiji jalma keur leumpang. Bari leumpangna gagancangan di tengah pasawahan bari keur memangku hiji awewe dina kayan keur teu sadar. Jaka satria tembong halisna kerung meh tepung terus ngagerendeng ngomong sorangan. Eta jalma teh bet jiga-jiga anu tadi beurang teh. Terus awewe anu keur dipangkun jiga awewe anu tadi teh. Nah naon maksud nanya? Eta jalma teh bet ngaliwat ka pasawahan. Gerentasna Jaka satria. Tapi sabodo teuing. Aing urusan aing ieu. Aing penting ieu mah khusus arek ngabela pilemburan di ranjahan para kompeni. Cek Jaka satria. Sedangkeun aleutan kompeni Walanda geus mimiti tembong asup ka wates pilemburan. Jeung teu gampang langsung ngarasup, manehna oge marake tinimbangan jeung perhitungan anu asa. Bisa aya pemberontak anu nyerang ngabongoh. Tapi sanggeus yakin 100% aman teu nu matak nyurigakeun. Kabeh gancang arasup ka jalan pilemburan pikeun ngamimitian ngajalankeun tindakanna. Kuda-kuda teh geus ngalar ti deui we. Untuk kalabur mangsa diantara anu narumpakna terus tarurun maruru imah warga. Imah warga muka beneran masih kene narutu pantona gancang di dalobrak laju arasup ka jero imah. Di situ nyaradiakeun upeti. Tapi anger we sanajan warga geus marikeun upeti oge kabeh kudu kumpul pikeun dijadikeun data bukti. Meh kabeh barudak kating koceak mojang-mojang desa kadenge pating jelerit sabab sieun ngarenapan hal anu sarua digaradabah kahormatanana ku kaum kompeni tanpa rasa kemanusiaan. Jeung da memang nya harita oge aya mojang desa geulis rupa keur dicarakelan kuduaan di bibir imah. Eta wanoja teh ngan batik ceurigna we bari teu wani ngagorowok minta tulung lantaran sieun dibedil. Jauheun kabisa ngalawan. Kolot-kolot nah ngan bati ngajerit dina ati. Sumambat kanu makawasa. Mugia kalicikan Walanda. Harita sing buru-buru aya balasana. Caturkeun deui Jaka satria. Manehna jadi kaget. Sebab kompeni Walanda anu ngaranjah ka pilemburan teh lumayan rempeg oge. Teu kurang 50 urang jalma. Jaka satria oge tuani gagabah ngalakukeun tindakan ari kitu kayanana. Manehna leuwih milih keneh nindak dua serdadu Walanda anu meh bae hasil ngalaksanakeun pamaksudanana ngaruksak ngaguna sika kehormatan wanoja desa. Kalayan dina gerakan anu cepet bari dibarengan ku tanaga lapisan dina jarak sadeupa harita Jaka satria ngapaledogeun dua senjata Rusia na lempeng pisan kana sasaran siut serhus benesak cerem-cerem. Eta dua pakarang Rusia teh meh tembus nyecem kana beuheung seradu Walanda. Gebruk kosowet. Geus teu bisa ditawar deui. Duanana terus pating karosod
laju paragat nyawana hareupeun Nyi Moja terus lumpat ka jero imah ngareman. Eta kajadian teh can kanyahoan ku bala tentara Walanda sejen anu masih keneh nguruskeun warga Pelemburan nyokotan upetin. Salaki pamajikan anu imahna kapondokan kuda meraseta katut nyirobna oge aya hari teh keur digiring ka tengah kumpulan warga lembut. Ki Ajak jeung Ambu Ajak oge sarua harita aya digiring kuduaan. Jaka Satria masih muter otak kumaha carana supaya eta para kompeni Walanda ninggalkeun eta lembur tanpa kudu mawa upeti. Tapi teu lila Jaka Satria mikirna langsung menang akal anu hade. Pakarang Rusia terus dibaledogeun kana palebah Padati atawa Gorobak bari ngagunakeun tenaga lapisan mesa pinukna siut besar besar prata borobot kurang ringki sapada harita gilinding Padati duanana langsung barulah masa bantrok jeung pakarang Rusia anu dibaledogeun ku Jaka Satria ti kajauhan. Gorobak jeung upeti anu siap pikeun dibawa ka markas jadi runtuh maluragan. Kudana pating hariem disarada bari ngajarongkeng di handap usirna lompatan lantaran ruas. Ande cop, kamu kurang ajar. Siapa itu yang berani melakukan ini semua? Jejben en keparat. Cekak wajak Walanda anu mimpin prajurit bari huntuna kekerot nahan amar. Mesa kabeh prajurit Walanda katingali muterkeun paneutupna. Mitenan eta patempatan jangan saha nu dieu ngalakukeun eta tindakan. Bari dutret kaluhur ka handap bisi aya jalma dina luhur tetangkalan anu nyurigakeun. Tapi kabeh teu ningali aya jalma da puguh poek di luhur mah kayanan. Di antarana harita aya nu mesak pedang bari tatantatan bisa aya serangan musuh datang ngadadak. Sedangkan Jaka Satria tetap cicing di luhur bari nyepengan pakarang Rusia anu nyesa ngan kari genep guluntung deui. Jaka Satria mah bisa ningali ka handap kalian jelas tur kasabudurunan. Ambu Ajak jeung Ki Ajak mah geus nyaun pasti Jaka Satria anu geus ngalakukeun eta tindakan teh. Dina kayaan keur kitu siut sar belesat cerem genep pakarang Rusia pating belesat deui ti luhur meh bareng. Lajuna lancreb meh temus kana beung-beung jeung terang genep urang sardadu Walanda anu harita kabeunang. Cungkal kebru kosot kerejek kulahe genepanana anu katinggang ku pakarang Rusia Jaka Satria harita terus paragat nyawana meh bareng tanpa bisa ditawar deui. Jeung aya nu bisa ningali sariwat eta oge pakarang Rusia tetetela datangna ti luhur tetangkalan anu pangjangkung. Tembak itu, tembak. Pemimpin kompeni Walanda langsung merekomando ke prajurit-prajurit sangka ngalakukeun tembakan ka luhur tatangkalan anu pangjangkung teh. Teu talangke deui prajurit Walanda meh kabeh ngaberkaskeun pedil jeung setena. Direde tor di eta patempatan mungguh jadi ketir ku suara bedil jeung seten anu patemana. Warga Pelemburan tembong narutupan celina ku leungeunna bari sakapeung pating celerit inggis kusugan. Barang jeung kitu katingali di luhur tangkalan aya nu kokolebatan hiji cirim jalma pindah kadahan tatangkalan nu sejen disusul ku sora anu seurihan daruan. Curela jeung kolebat kabeh prajurit Walanda angot ku rasa kaget jeung gemes
dunia tajrim jalma teh jika anu teu aku teh makan. Pimpinan prajurit memang terbeda ti iblis tindakanna. Ada tengah sakilat ngarawu budak umur 4 tahun pikeun dijen tameng tina cepengan indungna. Indungna langsung ngajerit sebab temikeun anakna kudu dijen tameng. Adi, iya mah Adi. Tuhan, bebaskan anak kuring Tuhan, bebaskan. Cek indungna bari maju ke hareup arek ngarebut di anakna tina cangkreman kompeni Walanda. Tapi karek oge 2 lengkah maju tarangna kaburu dicedor manten harita teh ditembak ku pimpinan kompeni Walanda. Yang bedil oge tembong ngabul kene. Set. Ku cilewak dor kedebru kerajat kulahe. Indung budak harita ngegedebru rubuh awakna kana lemah. Terus kekerjatan sakeudeung. Laju sirahna ngulahe kagigieun. Mangsa ragana ditinggalkeun nyawa. Budak langsung cerik nyambat indung. Emak, ieu adik emak. Jang hadi cerik ka nyerian. Biadab bangsat. Jaka satrian masih cicing di luar tangkalan jadi kabudang amarahna. Laju ngajurela turun ke handap murut tempat kosong. Main geus teu bisa lila cicing kitu bae ngantep anak kayaan. Curela jeung kalayang, cure-cure cek segedeg. Jaka satria tembong terus pancur di tempat kosong. Kalian pinuh ku keyakinan jeung percaya diri. Bari langsung ngawangun jurus ampuna sarta ngawatek ajian cakar Raja Wali Sakti mangrupa ilmu simpenanana. Lepaskeun eta budak kompeni licik, lepaskeun. Cek jaka satria bari ngabagikeun paneutupna ka sakur kompeni Walanda anu tadi nembak katu kepimpinan anu newak budak warga lembur di Jentameng. Awas menir, ia menggunakan ilmu kesaktian yang amat dahsyat dan sudah banyak memakan korban pada pihak kita menir. Kita mesti hati-hati. Usir Padati kadenge nembro ngomong. Manehna memang geus apaleun karena kehebatan eta ilmu. Sebab manehna kumusi ningali kumaha ketakna jaka satria mangsa ngalawan panjajah. Ngan manehna canyahoeun mun eta jajaka teh ngaranna jaka satria. Sataleuwina teh eta manehna munggu ngarasa aneh eta jajakan habat aya deui di eta lembur. Pimpinan kompeni Walanda kadenge mere komando sangkan prajurit pasukan pedang kabeh maraju ka hareup pikeun ngahurup eta jajaka. Salbu kamu orang mesti kalahkan dulu ini prajurit pasukan pedang kepala. Kalau ingin ini anak selamat mengaldi. Cek eta kompeni bari ngacung-ngacung leungeunna ka luhur. Jang Hadi masih dicecekel leungeunna pageuh teu bisaeun baruntak mangsa dirina di Jentameng. Prajurit kompeni Walanda diantarana teu maricen deui waktu. Terus pating salebrut narajang ka jaka satria. Bari ngeleungeunna masing-masing nyereklan pedang terus diheumatkeun. Anu maju teh 8 urang. Khusus pasukan pedang sinu ngahurup lawan. Jaka satria can ketingali ngalakukeun tindakan naon-naon. Jeung can nyingkahan eta panarajang malah ngadon ngahajang nganti. Hiung saukuila barawak berat-berat barawak. Baju jaka satria lebah tonggong jeung cangkeng katut beuteung pating barawak soeh kasabat ku pedang musuh. Tapi awak jaka satria mah seutik oge taya nu cecel bocel leger we. Di antarana anu maju harita meh bareng malundur ka tukang. Di barung jeung kaget musuhna tetela waduh teu bisa teu raku pakarang seukeut. Ngan anu sejena aya kana tiluanana meureunna. Kadenge pating kelero nahan kanyeri. Masa beteung-beteung talobros dibobol ku ramo-ramo leungeun musuh anu kuat jeung tareuas. Ambras parat nepi kana tonggo. Bres.
ida jungkal kejebut kosot kulahe. Nasib tilu prajurit Walanda harita sarua nasibna jeung balad-baladna mangsa dibinasa ku jaka satria dina waktu geus katukan. Balad tentara Walanda gancang ngabarkaskeun bedil tapi percuma sebab pelor taya nu bisa gerak kana kulit jeung daging jaka satria anu liat jeung teu asbatan wajah lantaran dilapis ku ilmu kawadukan. Stopen belanti eta belanti cicing di tempat koe orang ingin anak selamat. Kalau koe orang ingin anak ini selamat, ayo menyelalak koe orang kepala. Pimpinan Walanda ditanyarah ka jaka satria mun hayang jang hadis salam. Pimpinan Walanda ieu mah teu cukup ukur ngagunakeun kekuatan unggul, tapi bari ngagunakeun akal jeung kacerdasan sarta licik. Sedangkan sirahna jang hadi masih diantelan tungtung pistol harita teh. Bari jang hadina ceurik teu bisa baruntah. Jaka satria rada ngarahu dina jero hatena. Sabab manehna rada hese nyelamatkeun eta budak lantaran diricikan. Gerak saeutik geus pasti si Rajang Hadi bakal totos katembus ku pelor pistol. Daek teu daek jaka satria akhirna ngangkat dua leungeunna ka luhur lalaunan pikeun nyerah. Tapi lain ngandung harti batina bener-bener nyerah ka musuh. Tetep we hate mah baruntah. Ya, bagus. Ayo ikat dia, naik ikat. Kompeni Walanda gancang marentah prajurit diantarana pikeun ngabarogod awak jaka satria dihijikeun jeung leungeun. Sedangkan awakna Jang Hadi tetap dicecekal pikeun tameng. Warga Pilemburan anu ngabandungan kana eta kajadian ukur bisa ngarahuh bari narik napas panjang sabab maranehna memang teu kamampuan bari diancam ditodongan bedil jeung seten ku para kompeni Walanda anu licik. Dina gerobak teh memang aya tambang gede jeung panjang cukup keur nalian awak jaka satria jeung nalian barang-barang rampasan minangka upeti. Padati teh aya dua, tapi hiji pejet ku jaka satria tadi waktu dibaledog ku pakarang Rusia mal bisa digunakan deui. Paling-paling kudana wungkul anu masih bisa digunakan. Mangka hukuman kerja ka satria daek teu daek kudu leumpang digusur soparat jalan bari digiring ku lobaan sakapeung bari digebug jeung ditajongan ti tukang. Warga lembur lalakina warga Pilemburan lalakina anu memang bedas kene tenagana jeung jaragna wayahna kudu daek ngilu pikeun manggul barang anu baderatna sababungana gorobakna bat pejet. Jaka satria lain teu arek ngalawan. Jaka satria lain teu arek ngalawan ngamuk di pakalanna. Tapi dirina diancam kudu ningali budak warga lembur dibinasa hareupeunana. Tur leuwihna teh eta. Jaka satria kapaksa harita nyerah. Sabab ngadadak boga pikiran sejen hayang ningali kumakayaan di jero markas Walanda anu sabenerna. Tapi dina kayaan keur kitu nalika jaka satria digusur dibawa ku kuda. Nah atuh ari ujug-ujug elu waktosna kabujeng seep wadia balad ATE ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur pamit mundur teu payeuneun para wargi sadaya. Ayo Assalamualaikum warahmatullahi